Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1861 nomor 40 genap. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Kaduhung Ogoan. Ieu yasana Nur RH Subang. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nyoreang ka alam 30 tahun ka tukang, kuring boga sobat ngaranna Tati Rohmadiah, tapi sok diserebut nenehna bae Tati, ngaran panjang nama tara dibawa, malah sawareh mah teu terang-terangeun acan, nya kitu deui kuring nyebut teh sok Tati bae. Nyobatna jeung kuring lain kudu meh tatangga bae, tapi oge batur babarengan zaman ti HIS kelas 1 keneh. Munasabah atuh ku kitu teh mah rek jadi sobat dalit oge. Ngan sanggeusna kaluar ti sakola, Tati mah diteruskeun ka mulo. Wantuning anak nu jagod, seueuh beherder, pangsiun, katambah putra ngan hiji-hijina. Ceuk paribasana teh mah sagala kahayang kasorang, nu jadi sepuhna pohara mupujuhkeunana. Tara mogogan kapalai putra, diengeuh-engeuh didama-dama, lirna geui enog beubeuremna teh lain omong bebenjon. Sakalieun kata Rajang Salesma ge meuni pohara dag-dag deg-degna dibelaan poek peuting dadamaran hujan angin papayungan jeblog leur kundang iteuk awahing nyaah ka putra. Ari kuring sanggeus tamat sakola henteu diteruskeun kawantu bapak kuring mah henteu kaasup golongan jalma boga katurug-turug loba adik pajukeuneun deui nya kuring ngelehan maneh neruskeun kursus teh ka emak. Ti hari tak kuring jeung Tati jadi carang amprok da misah kota. Rajen sakalian tepung biasa bae ngagorah taya kabosen. Tara anggeus ku 2 jam dibarangan ku tepak toel ngadongengkeun zaman keur leutik. Heuleut genap tahun ti harita kuring geus jadi emak. Tati geus kuronan, malah geus boga bati 2, ngahaja nganjang ka kuring ngadon-ngadongengkeun nalakon mimiti rumah tangga. Sanggeus ngantongan diploma mulo, Tati ku sepuhna didahupkeun katunggal baraya keneh kapilanceuk ka salakina teh Jatnika ngaranna, jadi guru di HIS. Maklum tuman di Wowoy kuramana di mana teh teuing di jurung ka dapur didamel putus ku rencang. Panganggo uninga bersih, pangkuleman terang beres, tuang kantun am, abis perkara cek upit teh mah. Ari damel ngacacang, kawas pacalang, mun teu nganjang, dharma wisata, iseng-iseng nonton film, mun teu kitu curak-curak botram di sawah. Ana rajeun teh aya di imah ngahekok di kamar, baca buku pas sore kakara lugay. Basana ge keur naon ku kolot disakolakeun ka mulo ari kudu susungkluk jeung buburuhun mah. Ninggang mangsana ngamudi imah tangga sagala pugag sagala ngawagu kakara ngarasahan jakal henteu tatahar ti leutik. Kalah nyalahkeun ka sepuhna majar teu nyaah teu mingpin dilurjeunkeun dikumakarepkeun. Ayeuna ngarasa kaduhung. Dina munggaran misah ti sepuh anyaran narima gaji ngarasa sumpeg lain memeusan. Nah, kalah kudu kumaha dikumahakeun duit ladang kesang salaki teh. Tungtung na era-era ge waleh nanyakeun. Artos kanggo naon ieu teh Kak? Geuning seueur-seueur teuing. Sang raka neuteup bangun heran tapi teu keudeu ngawalon sakalian mere kuliah. Alah Tati pokna
bari teu tinggal ti imut anu dedeh teh sering ngogo da uninga kana panganggo garwa aleman ogoan ti bubudak. Ye teh tet keur bakal urang dahareun urang sabulaneun ku tati kudu dijejehkeun ulah dihambur-hambur pek beulikeun kana beas upamana opat gantang sabulaneun meuli minyak meuli keur dahareun saban poe meuli sabun suluh sewa imah sewa listrik sewa ledeng jeung lain-lainna sesana mun aya prak pake ku tati beulikeun kana kabutuh tati naon bae. Oh kitu tembalna percaya bari semu power inggis teu bisa ngamahikeun anak datara. Urusan eta geus beres geus jalan lancar dina jero sawatara bulan. Sanajan bari dikeureueuh ditungtun ku salaki nu pohara nyaaheunana kabeneran salaki teh nyaan bogoh jeung nyaahna teh da lamun seug salakina teu tarima ku bodona pamajikan mah duka teuing tapi panyakit kedul ka dapur mah masih keneh pageuh da basana teh keun bae da loba batur ieu jalma dibayar teu kudu praku sorangan jabati capek teh gareuleuh sambian ngantos Kang Raka ti kantor mengpelehe bari ngekeuweuk buku mun teu kitu pangangguran nojosan lawon ku jarum nyieun kembang atawa natangga sumping caroge geus nyampak segala beres meunang si bibi tati mah teu nyabak acan tampolahna kana ngaran kaolahan ge teu terang-terang acan tumis pahili jeung acar lodeh pahili jeung kari. Hiji mangsa indung si bibi gering payah atuh kapaksa si bibi dibere cuti da kudu nyelang ka lembur ari tukang nyeseuh teu beunang diandalkeun da buburuh nyeseuhna di 2-3 imah. Dumadakan deui lanjang purah bebenah geus 3 poe diala ku bapana rek dikawinkeun cenah. Ari rek nyambat atawa ngahiras tatangga teu aya toongan. Dina poean singkil ka dapur tati ngarasa bingung lain memeusan teu terang kumaha carana digawe di dapur da tiba heula ge tara dirajeunan sok nenjo geus sagala beres angeun geus ngagolak sangu geus ngebul cai geus asak teu terang kumaha mimitina antukna kapaksa digawe satimu-timu di paparah gur mirun seuneu genagenkeun seeng cur dicerugan sapinuhna sok aseupan kedewuk nyiuk beas dahar duaaneun teh 5 liter rek diisikan memeh prak nutupan panto dapur heula da sieun kadenge ku batur teu sarua iramana atuh da aya nu ngisikan sada nyangrai suuk geus diisikan brus kana aseupan ulang ngajentul ka tembong sigara daram bisak bingung naon anu kudu disayagikeun ti heula rek nanyakeun ka tetangga teu kawawa ku era setengah jam geus kaliwat sajam geus ka alaman tapi aneh sangucan asak keneh tati mimiti ngarasa hariwang mangkaning jam geus nunjuk kana angka 1 leuwih jadi kurang leuwih setengah jam deui salakina datang ti sakola mana sangucan asak malah sakadang seeng teh teu ngagolak-golak acan deungeuna can sayagi katambah keur kitu teh deui keleneng jam disada sakali nandakeun yen pukul 1:30 ngageumpeurekeun tati arek hing-hing cerik tina ngarasa sumpeg babakuna era ku salaki sieun disebut awewe eueuh kabisa di dituna mah tahan harga tapi da nya pikeun tati mah leuwih apal aljabar batan jambal tabah kana kimia jeung ilmu pisah teu mantra-mantra kana sambara norostos teori Celsius Fahrenheit jeung reamur tapi bureng kana panasna minyak pikeun ngagoreng tempe apal kana vitamin hormon karbohidrat ade ngabedakeun sangu akeul ti sangu liwat mah teu berek tambah heraneun barang nenjo sangu bet henteu seperti sangu biasa ieu mah ancur nayek tek cara bubur abah hingku bingung jeung era teu karasa deui cepanonyak celakan malah tuluina cerik ngaguk-guk cara budak
era campur jeung nalangsa nya kiwari kapikir ayeuna karasa ngan bati kaduhung teu diajar ti baheula wayahna kieu jadina ayeuna kakara ngarasa hanjakal. Kakara ingat kana harga panggawe awewe yen awewe teh teu kalis ku bisa dangdan ari pagawean awewe disapirakeun mah tetep teu sampurna kaistrianana. Kakara ngarasa yen kaum istri teh penting disana ngamudi rumah tangga ngajalankeun sipating kabinangkitan istri teh. Era-era oge kapaksa terus terang kata tangga beri panon bintit balas cerik tanda kaduhung kedul ka dapur. Untung ninggang tatangga jalma soleh bersih hate geus biasa tutulung kalawan dibarangan ku hate nu ikhlas sok mikeun hancengan cukup pikeun dahareun duaaneun sabrakeun harita mah. Pentingna kajadian tadi teh dicaritakeun ka salakina bari dibarengan ku ngalimba. Hade nak caroge soleh sabar darakna nenjo pamajikan karem di sagara duka teh milu sedih malah siga deudeuh leuwih ti sasari da buktina ngusapan bari teu boleh ngahatean. Geus tat kajadian nu geus kaliwat entong diingat-ingat ti mimiti poe isuk tati kudu ganti haluan diajar koloteun da ayeuna mah beda deui entong disaruakeun jeung keur aya di ibu di bapa ulah ngarasa era da biasana anu kakara kurenan mah can loba pengalaman anggur siraketan ibu komis diajar ka anjeunna sakur kabinangkitan istri kumaha carana nyangu prak-prakanana ngagoreng tempe naon sambarana angeun haseum jeung sajabati eta anu kaalaman tadi kudu dijieun luang jaga di mana urang boga anak ulah diogo kudu sina peurih sina diajar nyangu sorangan masak sorangan balanja sorangan ngistrika bebenah di imah ciendakna sifatning kewajiban wanita sing paham malah ke asana boga buku leutik sungkeman gelung karangan Narayana gerapek baca lebah sampurnaning istri. Salakina nyelang heula kana meja tulis cetrek mukakeun laci top nyokot buku leutik ipis sok dibikeun ka Tati bari ngomong kaca 14 hari ringkeun geura ku Tati dibuka lebah kaca 14 dangdingan Narayana tahun 1828 sinom 3 pada teu tiasa nembang abi mah cek Tati. Salakina imut akang ge teu terang Tati leuwih apal kana zingan do re mi fa sol tibatan kana kinanti sinom asmarandana dangdang gula tah ieu ge Tati kudu diajar dan sok ngabulang mah aya ibu nana. Istri Sunda teh lain ngan kudu binangkit di dapur di imah di pasamuan bae tapi kudu ulah cul kana kabudayaan jeung tata titi Sunda deui gerapek baca bae ulah dihariringkeun kumaha cenah cek Narayana teh. Untung pikeun Tati diomongan ku salaki teh henteu salah tampa malah atoh ngarasa yen meunang hikmah gorolong maca Narayana tina sungkaman gelong. Ya dibaca we pemirsa ya tanya mungguh bagjaning wanita teu kalis ku rupa geulis teu punah dumeh endah tapi ku sifat nu asli kamuliaan istri ngajadi indung linuhung jadi garwa sinembah esi bumi nu binangkit ratu dapur nu ngareunah popolahan mun wungkul geulis rupa mah sok ruksak sok jadi busik geulis sok laas ku lawas teu cara nu geulis budi najan geus jadi nini wuwuh sepuh wuwuh luhung ari nu jadi syarat kudu daek ngatik diri gawe lemes gawe kasar dilakonan gawe mah taya nu hina najan nyabak barang rujit asal halal sarta ikhlas henteu matak laib diri disebut soteh laib kuno adigung angguklung nu sok resepnya campah padahal nu sidik bakti gawe kasar bisa ngaharjakeun jagat nu maca dangding nyereng seri koneng nambah pikayung yunun anu keur deudeuh
boh tati boh salakina teu loba carita, da urusan kitu mah henteu kudu dicarita-caritakeun, anggeus ku seuri papada ngarti silih cangreud dina angen. Ti mimiti poe harita tati sering nanjang ka ibu komis, babakuna nanyakeun hal rupa-rupa masakan. Geus teu asa-asa deui sumbawana erat nanyakeun itu ieu atawa naon bae anu dirasa perlu sakur damel istri. Atuh sanggeus kursus 2 bulan teh aya buktina berkah pingpinan guru anu rajin tur binekas. Tos segala tabah teu kudu diuji deui. Tati ayeuna beda deui jeung tati anu baheula. Tati anu bareto aleman tur ogo teh geus jadi wanoja anu utama tur singer sang raka ngarasa agul bungah nu aya ningali pupujaan ati koloteun tur binekas. Tamat cenah ieu pamirsa carpon anu judulna Kaduhung Ogohan. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.